Ieu teh judulna teh naon? Pidya. Pidya teh asalna tina naon? Mengganti puasa. Jadi teu puasa. Jadi cara mengganti puasa teh kahiji aya nu kodok, kadua aya nu kupin pidya. Di kudu nyaho nya. Coba kali dibaca dengan cara membayar pidya. Di luhur baca. Dengan cara membayar pidya. Membayar pidya teh naon artina teh? Membayar pidya artinya memberi makan makanan pokok pada fakir miskin setiap hari selama hari yang ditinggalkan. Orang yang tidak wajib mengqada puasa tetapi wajib membayar pidyah ialah ada dua orang. Satu, orang tua lanjut usia, nek aki-aki atau nini geus pikun, eta mah teu kudu puasa tapi wajib membayar pidyah hungkul. Dua, naon dua? Orang yang sakit dan tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Geus teu kaarep-arep cageurna deui geus bakal pipaeheun. Geus bakal pimaoteun. Tadi dinya teu wajib puasa tapi wajib pidyah. Eta cara mengganti puasa ku pidyah. Atuh aya sabaraha besarnya pidyah? Adapun besarnya pidyah ialah sabaraha? Jika berkurban sapi, maka satu sapi bisa untuk berapa orang? Besarnya pidyah ialah 1 mud. Walau mudun. Namun bahasa Arabna mudun. 1 mud yaitu 3/4 kg. 1 liter beras. Jadi mayar teh 1 liter beras. Puasa teh kasana si anana fakir miskin. Membayar pidyah teh mengganti naon tadi teh? Mengganti puasa. Bicara mengganti puasa teh aya dengan cara mengqada, ada juga dengan cara membayar pidyah. Hari qada puasa mah nyata lain di bulan Ramadan tapi di luar bulan Ramadan. Sebanyak hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Lamun bocor 5 yang ngodoan oge 5. Lamun bocor genep ngodoan oge genep. Lamun bocorna 7 ngodoan 7. Jadi di luar bulan Ramadan. Contohna nu kamari coba nu ditulis anu wajib mengqada puasa. Contohna seperti orang sakit bila meninggalkan puasa ketika sakit sebanyak yang ditinggalkannya. Jadi gering. Ayeuna lamun ditulikeun puasa moal bener. Da cek dokter ulah puasa misalkan kedah ngamam obatan kedah mamalanya. Teu urang teh gering. Ari gering teh kudu minum obat. Ari minum obat teh kudu mam heula. Ari mam heula teh berarti batal puasa. Batal puasana ku sabab urangna naon? Gering. Dan kahiji eta orang sakit bila meninggalkan puasa. Jadi sanes ngahaja ku sabab aya uzur. Ya, sakit mah uzur, meninggalkan puasa ketika sakit sebanyak yang ditinggalkannya. Namun geringna 3 hari meureunkeun teh dikodoan di luar bulan Ramadan puasana ge 3 hari. Geringna saminggu di bulan Ramadan teh. Ehan berarti meureun di luar Ramadan ngodoan puasana sabaraha? Saminggu. Lamun sabulan geringna. Ini sabulan kitu.
Eta cara mengkodok ku orang sakit karena udur sakit. 2 mengkodok puasa teh orang sedang dalam perjalanan, misalkanana urang keur musafir sebutna musafir sapar. Di sapar teh di jalan ari musafir teh anu keur nyanyabaan. Tapi nyanyabaanana anu lain maksiat. Karena urang silaturahmi jeung babaturan jeung dulur tawa ngalayan nya. Tah meunang dina nalika urang dalam perjalanan jauh nya ngabatalkeun puasa teh eta anu kadua. Jadi urang wajib ngodoan puasa ketika urang keur di perjalanan. Jadi di perjalanan mah meunang urang buka. Meunang urang ngabatalan puasa sakira mentemen dina perjalanan eta lamun urang teu dahar mantak bakal ripuh maka tak bakal jadi penyakit. Mantak bakal pimadarateun batur we. Ya, mantakan lebih baik urang ngabatalan puasa supaya kuat dina perjalanan ulah nepikeun ka ngariweukeun batur. Di jalan walawa gitu. Jadi wenang tah nuju urang ke di jalan mah berbuka tapi alasanana kudu tepat. Ya, ari sakila kuat mah. Sakuat moal pikeun ka cek peribasana ngabadaratkeun sorangan jeung ngabadaratkeun batur. Ngabadaratkeun sorangan teh urang jadi penyakit. Ya. Jadi cilaka. Da kusabab puasa teh lieur urang teh ngendara motor teu dahar heula teu nginum heula jadi we cilaka. Ka madarat jeung sorangan. Madarat jeung batur walah wah weuleuh di tengah perjalanan teh urang ngadon pingsan. Da kusabab naon pingsan kusabab beuteungna kosong tah eta disebutna madatkeun batur. Ya, jadi ieu mah ngabatalan puasana lain ngahaja. Lamun ngahaja beda deui urusanana. Tolak di hari akhir. Lain ngahaja mantakan bak ngabatalan ge ulang ngajakeun. Ada urang mah di perjalanan wak. Ari batur keur puasa. Misalkan anak urang ngaliwat di hiji lembur eta hiji lembur teh keur ngalaksanakeun paruasa Ramadan da lemburna lembur muslim. Ari urang teh cicing heula istirahat di dieu teh. Abdi mah da nuju di perjalanan wak we. Sae teh kitu. Henteu eta teh. Ya. Da urang meunang ngabatalan puasa ge jeung sorangan lain jeung ngawiwirang agama. Ya. Jadi bisa mah nyumput ya. Nyumput atawa menetema di warung teh mah warungna anu teu katingal. Ulah nemrak. 3 orang yang sedang hamil lah anu ngadoan teh. Orang yang sedang hamil atau menyusui ya. Eta 3 tanya. Henteu anu kamari geus ditulis eta mah. Cara mengkodona sebagai niatna mengkodo puasa Ramadan kumaha coba? Niat puasa ngodoan Ramadan. Pan anu biasa mah nawaitu sumogodin daripada sari Ramadan hadis sanati lillahi taala. Lamun mengkodo kumaha berarti niatna? Nawaitu saumagodin an kodoi. Jadi ada ina kentos. An kodoi Ramadana. Jadi mana nu kedah digentos lapadna ada i lamun ada mah ayeuna nuju ngalaksanakeun. Lamun kodo mah mayar hutang. Namalan. Coba sok anu kedah digentos teh naonna? Ada i jadi an kodoi. Naon cenah? An adai jadi an kodoi. Coba sok tes bareng baca nawaitu sauma godin an kodoi Ramadana lillahi ta'ala. Pamake padu deui.
Pardi syahri Ramadan pantos paduna di dinya. Hadisanati lillahi ta'ala. Lamun mengkoda teh kumaha? Coba kali di. Nawaitu sauma godin an qodoi Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Itu kade pahirinya dina naon kalimat teh? Adai, lamun adai mah ayeuna urang ngalaksanakeun wengi niat teh wengi. Nawaitu sauma godin an adai untuk melaksanakan berarti sekarang untuk melaksanakan adai teh artinya naon? Melaksanakan. Kedua, cara mengkodok kumaha? Bisa berturut-turut apa bisa diceceng-ceceng? Bisa diceceng-ceceng heuk. Nya lamun urang aya udur mah bisa oge ditorok-tokeun mangga. Teta lamun mengkodok. Mun bayar pidah mah kadua orang. Kahiji orang yang tua lanjut. Geus nini pisan atau aki-aki pisan pikun. Diucen misalkan geus umur 150 tahun. Geus pikun. Diuni geus umurna 200 tahun misalkan pikun. Geus teu nyaho naon-naon. Gunung teh kolam misalkan panon poe matahari. Jadi ti baralik teh gini ngomongna nu pikun mah. Ya, pikun. Nu kadua naon cenah nu pidyah teh tapi teu puasa. Wajib pidyah, teu wajib puasa. Nu kadua teh naon? Ye, kahiji jelema nu geus kolot, geus nini aki-aki nu kadua naon? Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sabaraha pidyah teh mayarna? Hah? Satu mut teh sabaraha? Kilogram alias 1 liter beras. G titik cara melaksanakan puasa. Cara melaksanakan puasa.